Babul mubtada'i ari ieu tabab kang martelakeun mubtada'i wal khobari sareng martelakeun khobar. Al mubtada ismun raf'uhul mu'abbadu an kulli lafdin amilin mujarradu. Al mubtada'u ari ngaran mubtada ismun eta kalima isim raf'uhu nu ari ropanna itu ismun mu'abbadun eta anu dilawaskeun itu raf'uhu. Mujarradun tur anu dikosongkeun itu ismun an kulli lafdin tina saban-saban lapad amilin anu marentah itu lafdin. Wal khobaru ismun turtifa'in usnida mutabiqon fi lafdihi lil mubtada. Wal khobaru sareng ari ngaran khobar ismun eta kalima isim turtifa'in anu narima ropa itu anu ngagaduhan narima ropa itu itu ismun usnida anu disarandekeun itu ismun kana mubtada. Mutlaqon bari naon dimutlakeun pilap dihi dina lapadna itu dina lapadna itu ismun lil mubtada'i kana mubtada. Kakolina zaidun adimu sya'ni wa qolina zaidani qaimani. Kakolina ari contoh eta tetep saparandawan urang sadayana zaidun adimu sya'ni lapad zaidun adimu sya'ni. Zaidun ari mang zaid adimu sya'ni eta anu agung tingkahna. Wa qaulina sareng sapertoskeun dawan urang sadayana az-zaidani qaimani lapad az-zaidani qaimani. Az-zaidani ari mang zaid duaan qaimani eta nu ngadeg itu az-zaidani. Amisluhu zaiduna qaimuna wa minhu aidan qaimun ahuna. Amisluhu sareng eta sapertoskeun itu sapertoskeun itu az-zaidani qaimani. Az-zaiduna qaimuna ari lapad az-zaiduna qaimuna. Az-zaiduna ari mang zaid seueuran qaimuna eta nu ngadeg itu az-zaiduna. Aminhu aidon qaimun ahuna. Wa minhu sareng eta tetep sapertoskeun itu mubtada khobar aidon kalawan deui ahu. Wa minhu sareng eta tetep tina sapalihna mubtada khobar aidon kan deui qaimun ahuna ari lapad qaimun ahuna. Qaimun eta anu ngadeg sa ahuna war ahuna ari wargi pameget urang sadayana. Wal mubtada ismun zahirun kama mado au mudmarun ka anta ahlun lil qada. Wal mubtada sareng ari mubtada ismun eta isim dhahirun anu wal mubtada sareng ari mubtada ismun eta isim dhahirun anu dhahir itu ismun kama ari contoh tetap sabaraha perkara mado parantos kalangkung itu mah. Au mudmarun atanapi isim dhamir ka anta ahlun lil qada ari contoh eta tetap lapat anta ahlul qada. Anta ari anjeun ahlun eta anu ahli lil qada pikeun hukuman. Wala yajuzul ibtida bi matasol min adh-dhamiri bal bi kullin man pasol. Wala yajuz sareng teu keinginan al ibtida ngadamel mubtada bima ku dhamir itasolan ari mutasil itu mah antal itu mah minad dhamiri hal nadab tina dhamir bal bi kulli ma balik taku sakur-sakur dhamir in pasolan ari munfasil itu mah. Ana wa nahnu anta anti antuma antuna antum wahwa wahyahum huma. Ana tegasna lapad ana wa nahnu san lapad nahnu anta lapad anta anti san lapad anti antuma san lapad antuma antuna san lapad antuna antum san lapad antum wa salapad huwa wahia salapad dia hum salapad hum huma salapad hum hunna salapad hunna aidon kalawan deui. Pal jami'u isna asyara pal jami'u mangka ari sadayana isna asyara eta aya 12. Wa qad mado bari nyeta parantos kalangkung min hatina itu isna asyara naon misalun pirang-pirang contoh mutabarun anu direken itu misalun. Mufrodan wa ghairuhu yatil khobar fal awalul lafdul ladzi fin nadmi mar. Wayati sareng sumping naon al khobaru khobar mufrodan barina anu dimufrodkeun wa ghairuhu sareng salianti itu mufrodan. Fal awalu mangka ari anu kahiji lafdu eta lapad alladzi anu marro parantos kalangkung itu alladzi fin nadmi dina nadoman. Wa ghairuhu fi arba'im mahsurun la ghairu wahya dzarfu wal majrur. Wa ghairu sareng ari salian itu mufrad mahsurun eta anu diringkes itu ghair fi arba'inina opat la ghairu teu salian ti itu arba eta anu kenging.
Wahya sarang ari itu goeruhu teh adorpu eta dorob wal majrur sarang jar majrur wa ilun sarang fiil maaf pilih sarta fiilna itu fa'il alladzi anu sodaro jadi kawitan itu alladzi wal mubtada ma malahu minal khobar wal mubtada sareng mubtada ma sarata lapad lahu tetep itu ma pikeun mubtada minal khobarinya tana khobar kanta indi wal patabi dari wabni koro wada abuhu kori kanta indi wal patari contoh eta tetep sapertos lapad anta indi anta ari anjeun indi eta tetep caketeun abdi wal pata sarang ari pemuda bidari eta tetep di bumi abdi wa beni sarang ari putra pameget abdi koroa eta maca itu ibni wada sarang ari ieu jalmi abuhu eta ari bapana itu da qoriun eta anu maca itu abuhu.